Jadi tukang ojek itu pekerjaan yang sangat mulia. Anjay, boy. Ngomong bijak. Mulia tuh. Jadi maksudnya mulia naon, Je? Sering diomonganku konsumen. Emang ngomong naon je konsumen Ayo ngomong kelek aing bau. mending dia omong kelek bau. Aing dia omong sungut bau. Eta mah nyarana mah teu sabaraha. Ngomong aing mah. Motor aing bau. Awak aing bau, diomong kabeh. Repo. Neng, mereka mana? Karena repot nemenku main betul reka mana. Golok tuing, Neng. Aduh, la ilaha illallah. Neng, balik diantar moal. Diantar, dewek nasahana uwing. Maksudna kieu, Neng. Urang kan tukang ojek. Neng ka mana ek balik. Hayu kurang diantar sampai ka ieu mah ek dijajabkeun nya ponya. Kabogoh aing lain, baraya lain, sadulur lain. Hatian men. Ih, jangan aku nak. Parah.